Denyekeun adi maneh masih boleh bisa nyejo. Eta teh eta geuning si Yeyen bisaeun ari maneh menang teu bisa. Yang ngurus naon wae sia teh geura di kota teh. Kayangan kopi mah dipanggieunkeun ku aing. Paribasa menang mamah mah enak. Padahal teh hayang dikaulaan. Eta teh didikan saha? Omong coba mantong di kampung tapi tak belum ngejo-ngejo acan. Kita gagawe jual berang kasih pejit sirit tah. Si Uma eta tangkurak eta mah kitu. Ti kamari ku indung kita di eta dibuat teh bantuan Abah sia. Juara jong teh coba ti teh daratang si Usman oge. Mereka asa garing ti kolo aing ieu ku selang kejo. Pun Gusti Agung ya Allah ya Rabb. Assalamualaikum. Oh, miheulaan aing siapa hoi. Aing teh naon-naon aing mani geus siap pilihan. Oh, nya makan ayam sema. Hampuranya alhamdulillah. Hampuranya ti mahnya. Hampuranya. Pada laukna mah tuh. Eta laukna teh kakarak datang bieu geuningan si gaok kakarak kirimkeun bieu teh budak keteng teh. Manuk anu ngahayona. Heuh, manuk nya teh mending ngahantam lieur nama itu teh jeung aya sama aya budak pan ti Bogor deui. Bieu teh. Di arep-arep teh tadi. Oh, nya tah. Oh, ayo sok. Sok ka nyeurang daang. Oh. Ada laukan eta mah ya cuek. Pan aing mah bieu teh eta si Aa meuli sarapan ti ditu nya ti mana teh? Ti hareup. Nge sarapan aing teh beta bala-bala dieu teh. Gae. Tah cucu-cucu emak tingali. Tah ieu teh nya tetangga emak, mantuan emak tunggu manuk naon di eta ieu di ieu di saung si Uwa Waninoh ieu. Keur ngumpul keur ngariung tadi dieu tah. Gitu. Isin dahanna kita naonan mama. Nah, keun bae nu penting mah jadi caduk we misi nu alus nu naon ge keukeun jadi caduk geuningan meureunan. Didang mah gitu. Palaning nyarela pala gigi. Oh, pastinya maneh budak ngorang nyarela pomo aing meureunan. Tah ieu teh ciri khasnya di kampung mah kieu tuh. Tah timbel tuh. Lalam segala rupanya. Nu aneh. Entah bisa yang nyaho cucu emak tah ieu teh tetangga can datang kabeh nya. Baru can datang ke mah insyaallah lamun araraya mah pan gararawi aya di kampung mah pan tani. Jadi sok nanti kadang-kadang araraja, kadang-kadang arareuweuh gitu. Takeul ka bener. Make naon eta teh wadina teh ngadangan tarasi, mata bau. Kuat tarasi di daangan da. Apaan ieu mah geus renong ieuna. Tarasi heuh. Kupingkan ai sadar tarasi mah moal borangan. Oh, tarasieunnya. Oh, bener. Heeh. Apaan mah make geuningan tasieunnan. Tuh. Deka itu derek ka dieu. Kapaksa aing mah. Tarasinya. Resep si Neng, resep tarasi teh digoreng. Atawa rarong si Neng mah digoreng. Beuki. Aya bule tapi kan ngalebokan tarasi dah. Aneh. Kawan eta nana di eta meureunna. Meureun reki luhurna meurenya beuki meureunna. Naon eta barudak? Goreng sale. Oh, sale ieu urang kieu mah aing. Masaan aing bismillahirrahmanirrahim. Empedo euy. Dipunu kitu mama. Ayo dadang arek bios pisang, Dang. Oh, mah ayo. Ya pisang dang tempong. Ayo Dang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hotna tah tetangga aing Dang. Tah ieu anak aing di Bogor ya tah. Saya aya geuning ngaleueun. Nya mangga. Tuh, pisang Dang pelem. Ieu mah dulu di sawah ieu mah. Heeh. Karina ngaliwat. Nya. Nya mah henteu. Hari itu tuh sale, goreng sale. Oh, alus sawahna ge Waninoh nya. Sarepan. Ya ge sarua mah. Alua, sereh ieu beres saminggu jeung emak ieu teh. Bare teh oge ngaeu mama jangkung. Itu mah jangkung teuing jadi. Parena jangkung aing si Uwa mah anu itu mah mama jadi kaheulaan kasaatan ai ieu mah pan gajah mungkur. Jadi gajah mungkur mah pan lain kitu nyai dengekeun. Pan geuning loba paraji teh geuningnya. Loba paraji eta teh si rojak paribasa saata
satan gitunya. Pas si Rojak teh gini kan, diturutkeun ku aing teh. Keur maloba semahan di jero. Emang di satan efek teh rada awar geuning. Teu salah eta ge si Rojak ngabejaan teh. Karena parin, tapi ulah salah eta parina bener nih euy. Alhamdulillah. Tika dase supaya gitu teh. Ayo. Cacanging loba dukun namanya. Tah kitu. Itu mata sanggup ke mama. Kamas dibuatnya orang ngariung gitu, orang daang di ditu tuh. Tramnya apa eta biasa anyar. Emang ayahnya teh gaduh sangunya mah. Aing karak-karak beas tak budak. Salah. Eleh we atuh. Can, itu aing tadi pararang bantu nyok-nyok di ditu tuh. Aduh nyateun. Capek aing teh nyi nyati geurah bayangkeun. Aing teh geuningan Ciberang teh nyaho sorangan maraneh oge. Kiri-kiri ka itu, kiri-kiri ka dieu jeung hejo jeung naon. Nya asa kocrak. Tah budak ente asup rawah mulut geuningan can dararatang deui. Anu cara Manila teh tah. Singgareboynya. Singgareboy geuningan. Ayeuna cenah ka dieu bisa menang nyarekan biar teh gitu. Tara ngajakan riwah oge ngarepeh we. Ngajakan gitu ka dieu. Arek engke mah. Untuk kudu diteng ku aing jol kadinya bantuan. Nah. Nya depan riweuh. Gitu. Bisa teh keur sare buat teh. Aing bobola bisa molor beurang. Alang. Boro aing maripu euy. Udah dihajar ibu sate mama. Lah kajeng apa nu emanya? Bang bedol kan pangangan amarik yang heula. Heeh nya. Oh heganya. Oh. Engke lamun pek boga rezeki urang ngariung deui di dieu nya. Oh heganya. Amin. Ayo dang urang bali. Ayo. Oh tuh manuk tuh tempo pas kitu. Gara ngeureuyeuh maneh oge gara suci gara bantuan abah dibuat. Sikarit. Tuh manuk kasih ongkos kan kelas manuk nami ketemu detik oke murah banget. Tapi kabeakna we geuninganan sajuru ampun aing mah. Wow obi kerja dadang aing capek anak hati ge. Manuk teh masa hayang geura bara buruk ge aing beres dibuat eta yang jauh-jauh. Justru hagung tidak dinasih itu ikan manuk buat ngageor. Heh. Oh nyeta. Nyaah dah. Oh, bubrag aing kana solokan kadinya. Ayo he sumut ngocoblak. Teu nyaho nganyakere anu solokan aing. Ya. Sionon paeh mah meureunang indung pasti diangkat. Tuh geuningan irikan manuk. Sangkura sia. Coba ku dipinahkeun ke koprokna anu beres ieu coba dibuatan pinahkeun ka dieu. Da ieu mah da eta keneh hejo keneh parena oge. Disebutkeun hejo teu hejo daun jadangnya. Hejo daun mah ieu mah. Parena mah itu asal. Ieu mah beuneur parena mah. Beuneur parena mah alhamdulillah ieu teh. Ieu mah diarip di eta ge langsung asak. Gitu magung. Aing kamari anu dulu ke aing ku SM ieu di dieu. Pada ngageurkeun. Bae kita anyang eta. Hayang diheulakeun ieu mah jang moe ieu dang. Nya tempatna nya. Kamari teh pada aya si Munir ka dieu meuli terpal aing teh Munir kamari teh. Meuli terpal gede kamari teh. Bagus liatan aing pamoyan teu boga pamoyan aing teh. Oh ieu mah anyar mah. Kana? Iya. Kemari. Ang meuli ti eta si Jang Munir. Tah ke dapur langsung. Geus asalkan sangu teh hatini. Beres. Akal. Bae diakel dicari goblok. Sia teh eta teh lain diakel. Akal. Kaseunana ge kosna ieu gitu. Parieur ieu teh kaseunana naon. Eta mah sama tanggung heula eta. Ongkos sia mah dawe oge.
Orang ngajak kota kota geuninganan geuning mumara di kota siapa teu belum keukeum mising beungharap berat beunghar ge da ayeuna salaki mah loba pembantu teh keukeum kayangan di kaulaan. Coba eta da kebiasaan ya sarapan kentang. Da aing mah teu asa daharan kitu patut mah. Teu ceug sia mah nyata. Nyebok itu panas geuning mah. Coba eta. Paling ngadang kieu mah gatot. Da nyekeun adi maneh masih boleh bisaeun nyejo. Eta teh apa du eta geuning si yeyen bisaeun ari maneh menang teu bisa. Yang ngurus naon wae sia teh geura di kota teh. Sok di kaulaan salaki teh mangandalkeun pembantu ha. Eta teh kudu dia kaulaan lalaki mah kumaneh. Ulah ngandalkeun we pembantu da salaki mah keukeun sok hayangeun di kaulaan ku pamajikan. Rek belajar olah nanaon. Urutan adi-adi maneh teh adi maneh bisaeun geuninganan ngejo. Tuh. Oh, tapi omongan si anak ke Malangla ka Inung. Datang ka dieu oge terkaala tenaga teh. Ayo. Tampun. Nah. Kadi Mah bisana mah minum-minuman. Oh, nyata cek aing teh. Oh. Eta teh geura dengkeun. Mengaku mah oge da meur salaki mah ku kayak kaulaan ku salaki. Goblok ya. Majikan. Teuing eta si Weni eta. Naon si naon eta budak bangkawarangna eta. Adi-adina beul gara ngau eta ngejo. Aing maneh teu bisa. Hei gara ngejo sing bener sia. Aing mah capek. Ieu teh. Hei teh mah geus asaksa ngoh turun ke tukang sawah ku bantuan Abah sia. Dibuat ayah baju mah tak geuningan tarantu eta baju mah tah aing capek eta sarisakeun manuk si ibu-ibu di ditu barantuan eta naon teh bantuan ngebahan manuk tuh digirang ieu baju heeh ganti atuh keur kejo mah ulah kakeueun paneh buuk beungkeut bisi aya teh buuk kana kejo nanaon rujit diajar da meureunang sia teh sok saleuheung jeung bireung hirup teh keukeuh awewe mah kudu sagala bisa najang pembantu loba ge geuningan bapak sia keukeuh we geuningan kayangan kopi mah dipanggieunkeun ku aing paribasa menang mamah mah enak padahal teh hayang di kaulaan Goblok ya. So iya naon teh keukeuh we geuningan salaki mah sok hayang di kaulaan ku pamajikan loba pembantu ge maneh ge loba pembantu keukeuh ke salaki mah urus era aing coba teh didikan saha omong coba mantong di kampung tapi tak belum ngejo-ngejo acan bisa teh mijikom pagawean mana mijikom ternyata si Uma kita gagawe jual berang kasih pejit sirit tah si Uma nyata acan kurak eta mah kitu di kamari ku indung kita di eta dibuat teh bantuan Abah sia geura jong teh coba di teh datang si Usman oge heuh panggiekeun aing kopi mun ka asa garing ti koro aing ieu ke selang kejo pun Gusti Agung ya Allah ya Rabbi tah si cucu emanya tah bieu teh emak teh tadi kenalkeun ku emak teh bieu teh tatangga emak di ditu keur marantuan ieu alhamdulillah nyarahaheun tatangga ge balalageun ka emak teh terus meureun bieu teh carekan anak emak tah di Jakarta di Bogor tah anak emak eta di Bogor nanti si bule nyata kitu teh beluleun ngejo eta teh bisa yang nyaho tah salakina untungnya bager salakina lamun pengen galak mata cara sawo da genyur lamun cendog lamun menangkeun orang kampung mata bisa ngejo-ngejo acan. Oke, gitu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobrek dulu euy.